Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabi Depita Sari Setiorani teh kelas 10 MIPA hiji. Jadi ya abi bari nyaritakeun carita Godog Kian Santang. Kian Santang nyaeta putra Prabu Siliwangi nu telah gagah jeung saktina. Teu aya jelema nu bisa nganandikeunna di Pulau Jawa. Di hiji waktu manehana ngadeuleuh karamana unjukkeun yen manehana yang ningali darana sorangan. Manehana aya ngadu jejaten tapi teu aya jalma nu bisa nandingkeunna. Ngadangu kitu Prabu Siliwangi nyariosan ka para ahli nujum di kerajaan. Menta bongbolongan sugan we aya jelema nu bisa nganandikeun putrana. Tapi teu aya nu bisa ngajawab Prabu Siliwangi. Ujug-ujug aya aki-aki hiji nu nyamperkeun Prabu Siliwangi. Kaula apal hiji jalma nu bisa nganandikeun tuang putra. Tapi manehana aya jauh di negeri Mekah. Namana Bagenda Ali. Saha nu bakal unggul lamun Kian Santang tarung jeung Bagenda Ali. Pas kitu aki-aki teh geus leungit teh ka mana. Pas kitu Kian Santang hayang pisan katemu jeung Bagenda Ali. Di hiji waktu manehana pamit. Manehana rek ka Mekah rek nepungan Bagenda Ali. Pas sampai di Mekah, manehana ningali aki-aki kecicing ngapoe di hiji pohon. Manehana cek Kian Santang, cik aki tunjukkeun Bagenda Ali teh di mana. Si aki-aki bengong. Saha ujang teh cek si aki. Sim kuring Kian Santang di Pulau Jawa rek nepungan Bagenda Ali. Rek ngadu jajaten cek Kian Santang. Cek si aki teh sok atuh tuturkeun aki karek sababaraha langkah si aki nyarita itik aki katinggalan pengnyokotkeun. Kian Santang balik deui ka tempat tadi. Manehana ningali aya itik katancep di deket pohon kurma. Pas manehana rek nyokot teu kacokot-cokot. Pas kitu pas nu anehna teh pas manehana nyokot lainna ayamna itikna nu kacokot tapi malah kakina nu mebes ka tanah. Manehana mikir aneh, ih si aki cigana lain jelema biasa. Terus manehana nyobaan deui, tapi tetap kakina nu malah mebes ka tanah teh. Pas kitu jojol di sisi teh aya si aki. Saha sanyana Andika teh ki cek Kian Santang. Kaula teh nu diteangan ku Andika. Kaula teh Bagenda Ali. Terus kitu Kian Santang apal maneh namun Bagenda Ali leuwih sakti ti manehana. Kian Santang aya ngaguru ka Bagenda Ali, tapi aya syaratna. Nyaeta manehana kedah maca syahadat jeung asup Islam. Pas kitu Kian Santang asup Islam, manehana ngaguru ka Bagenda Ali. Pas manehana merasa cukup eta ilmu, manehana balik ka Pajajaran. Manehana nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik jelema nu asup Islam. Tapi Prabu Siliwangi ramayanana teu aliman asup ka agama Islam. Manehana sareng prajuritna pindah ka Garut. Prabu Siliwangi leungit ngahiang duka ka mana wujudna. Prajuritna berubah jadi mau. Sakian carita ti abi. Mohon maaf bila aya nu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.